Gang jepit, Aduh, aya wani 5.000-nya, seger, Ya berarti is kieu. Asa hiemang gitu, Takora tuh nyepan di itu nagena kur 7.500. Harga yang dijual ke 5.000. Takora tuh nya. Baik deh Aduh, seger F. Mola ka diinum F. Segedeng rek nang gelasna Nah, nasi sedot Oh, make sesedot. Aduh, Pere. Naon Pre balik deh, Pre? Kita salah kumaha? Itu lagi 7.500, Perte. 7.500. Mahasan 7.000. Tadi si duitan 5.000-an, 10.000-an. Takora tuh ada itu nanti di 7.500. Bukan atuh Perte. 7.500. Harga jualnya 7.500. 7.500. Itu satu kumaha ya? Uang beli we atuh PRT, uang beli dewe ya. Kok atuh 7.500 jadi 15.000 dua. Daripada nunggu bikin F karunya lah. Jadi 15-an dua. 15 duanya. Ya. Kebae lah. Karunya aing. 5.000 deh ya. Iya, kurang. 5.000 deh. Iya 5.000 deh. Siap. Mun PRT ya, sampuranya. Sampura. Oh, keun bae. Daripada bokan. Ya. Oh, bae Pak, mohon ya Pak sing lancar jeung Pak. Mohon mangga PRT. Alah, aing Bati teh asal lieur si emprem urang mah Kang Ep. Urang teh meuli teh tadi teh sabaraha? 5.000 dua. 5.000, 10.000-an. Bukan harga jualna cenah 7.500 jadi manehna 15.000 setornya rugi atunya. Urang boga bati ya. Urang boga bati euy. Anjing. Boga bati 5.000. Geus ke uang belikeun kana es nu sajen lah. Hayu ah. Tuhnya jadi tah kayak bagi duanya. Aing si empre euy. Nomplok Tah gitu euy si empre teh. Biasana mosok tekor ngaruredet ka urang. Bener. Ieu mah geus si empre urang mah nitah henteu ngarugikeun manehan henteu nya. Kan manehna itu masalah. Maneh heuh nuhun wae pre sing remennya.